Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa taqwa. Ahinal kiram, pamatullah kau pembuka acara anu kusyukur bihormat al-mukarram sesuai masjid anu kusyukur bihormat al-mukarramun para asatid, tokoh agama, para hujjaj, tokoh masyarakat, tokoh pemuda anu kusyukur bihormat. Insyaallah sa'i urang teh kamuliaan ti Allah, amin. Sadaya puji kagungan Gusti Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkan ka junjungan urang sadayana wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, raskeun hanca kajian kitab Sulam Taufik. Mangga buka kitabna halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Au azama atawa ngajam alal kufri kana kakufuran fil mustaqbali dina waktu fi kahareupeun, au fi'li syai'in atawa migawe hiji perkara mimma tina perkara dzukira anu dicaritakeun, au taraddudun atawana mang fihi dina itu kufur, la wasahu henteu was-was, au ankaro atawa inkar sohbata sayyidina Abi Bakrin ka sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiya muga ngaridoan saha Allah Gusti Allah anhu ti itu Abu Bakar, au risalah wahidin atawa ingkar kana risalah karasulan salah saurang rasul minar rusuli tina pirang-pirang rasul, al-mujma'i anu parantos sepakat ala risalatihi kana karasulanana itu wahid, au jahada atawa inkar harpan kana sahuruf mujma'an kalawan rempuk atanapi sepakat alaihi
kana itu huruf minal Qur'ani tina Al-Qur'an au zada atawa lambahan harfan kana sahuruf fihi tina Qur'an mujma'an kalawan rempuk ala nafihi kana ngaweuhkeunana itu harap tos sakitu Pak di logatnya. Bisa bobo. Hadirin rahimakumullah, neraskeun hanca tina minggon di payun masih kene ngajelaskeun tentang pamurtadan patekadan. Pamurtad teh kabagi sabriji? Tilu hiji murtad patekadan, kadua murtad padamelan, katilu murtad ucapan. Nomor hiji can beres hiji ge. Di antawisna pamurtadan patekadan teh au ankaro au ajama atawa ngajam alal kufri kana kufur fil mustaqbali di zaman pikahareupeun. Naon ari ngajam? Qasdu syai'in ngamaksud hiji perkara tapi teu dibarengan ku migawena karohin diengkekeun itu ngajam. Sapertoskeun para bapak ngajam geus salat isya rek ngopi eta naon namina ngajam waktuna fil mustaqbal. Kalebetkeun murtad patekadan jalma ngajam kana kufur. Kufur soteh kalakuanana jelema nama kafir. Ngajam manehanana erek kufur ngan ngajamna fil mustaqbali di zaman pikahareupeun. Naon zaman pikahareupeun engke bahasa eta fil mustaqbali kalebetkeun waktu anu eukeur. Kitabna aya keneh teh soni dah kitabna. Aya. Nah keresek aya keneh kitab. Margi waktu moal lepas tina tilu Pak. Waktu moal lepas tina tilu. Hiji aya madi waktu anu geus kaliwat, kadua aya waktu eukeur, katilu aya waktu fil mustaqbal pikahareupeun. Moal lepas Pak waktu mah kur tilu-tiluna nu geus nu eukeur anu bakal. Anu geus moal datang deui anu bakal cantang ke tepi tapi anu eukeur anu bisa dipake nah dipake ngaji nah dipake maksiat leres teh sakali deui numpanpaat waktu anu geus nu eukeur nu bakal nya nu bakal nu karkasian ayeuna tadi teh nu geus mah moal bisa balik deui. Contoh nembe orang berjamaah maghrib Pak di masjid kinten eta berjamaah di maghrib bisa widi moal ka urang Pak anu nembe moal bisa cenah maghrib nu bakal datang belum tentu tepi leres teh eta nu geus moal balik deui nu bakal cantang ke tepi tapi nu eukeun nu bisa dipake. Contoh kedua nu geus moal bisa balik deui mana usia urang geus kolot dugi ka aya anu langkung 30 gaduh incu 2 aki-aki incuna 3 aki-aki
eta anu usia geus kolot kitu hayang balik kana ngora, kira-kira euy di moal kana ngora, direkayasa diupaya supaya balik kana ngora moal bisa. Nah sabab waktu geus kaliwat eta mah nu kolot mah kalatah tambah peot moal balik kana ngora leres teu. Tah eta contoh realna mah nu geus moal bisa balik deui nu bakal cantang ke tepi naon ari bakal kahayang. Ari kahayang mah keinginan punya cita-cita mah ngan terkadang terbukti karena kahayang diri leres teu. Itulah naon takdir anu tumima kana diri Gusti anu ngatur ka diri. Sing apal takdir anu dibikeun ka pada jalma rupa-rupa, tapi tugas jalma kursa rupa. Sekali deui takdir anu tumiba ka pada jalma rupa-rupa, tapi tugas di Allah Subhanahu wa taala ka diri urang ka jalma sarupa. Takdir rupa-rupa mana hiji aya anu ditakdirkeun ku Allah dijadikeun pengusaha, aya nu dijadikeun ku Allah jadi pedagang, aya padamal, aya aseur. Itu adalah takdir rezeki. Apapun anu tumiba kana diri, terima apa adanya, syukuri, nikmati, jalani. Iya eta anu pamirti Allah ulah ngarep-ngarep anu can aya, tapi nu tumiba eta ulah dijadikeun kaluar tina lapang ibadah, dijadikeun urang jadi patani ulah kosong tina ibadah. Sing apal tugas diri kursa rupa ibadah, niatan tanina jadi ibadah, ditakdirkeun ku Allah jadi pegawai negeri, niatan jadi lawang ibadah, niatan ibadah ku pegawena, ditakdirkeun jadi pedagang, ditakdirkeun jadi pemborong, itu ieu ulah kosong tina ibadah. Sing apal takdir rupa-rupa, tapi tugas kursa rupa ibadah. Nah meh nalika urang ditakdirkeun ku Allah beda-beda, ulah jadi lepas urang tina tugasnya eta ibadah. Hiji tah nunggus. Kadua waktu anu eukeur, ieu nu eukeur mah anu bisa dipake, anu bisa dimanfaatkeun. Dugi ka Syekh Ibnu Athaillah ngeningakeun, ida arafta anta arifa qadraka hal anta minal maqbulina au minal mardudin. Di mana-mana anjeun hayang apa nah hadiri teh aya dina panarimaan Allah, aya dina pebendu Allah. Itu pertarosan ku Syekh Ibnu Athaillah. Nah urang teh aya dina hade, aya dina goreng, diwalar terasan eta makalah fandur fi madza yuqimuka, pek tingali keur diposisikeun dina naon anjeun ku Allah. Iraha ulah nu enggeus, iraha ulah nu bakal, tapi anu eukeur ayeuna keur diposisikeun dina naon anjeun ku Allah, ayeuna kajawab tah. Terus teh keur naon ayeuna urang diposisikeun ku Allah? Keur ngaji. Ari ngaji parentah Allah, ibadah, berarti ieu posisi urang ayeuna aya dina sae, dina ngalaksanakeun ibadah. Berarti eta waktu manfaat terus. Hayang apal posisi urang dekat Allah goreng jeung hade mah keur dicicingkeun dina naon urang ku Allah, ayeuna ulah nungke dan nungke mah cantang ke tepi, nu geus mah moal balik deui ayeuna. Ayeuna jam 7 kurang saperapat aya nu diposisikeun ku Allah, aya nu can ibadah salat maghrib, aya bahkan aya nu can salat asar jigananya. Berarti eta posisi jama ku Allah keur kaayaan dina
maksiat. Kajawab hayang apa martabat diri di hadapan Allah alus jeung goreng keur dicicing ke dina naon diri ku Allah ayeuna. Makana lamun urang hayang maca kana diri keur naon sing ulah lesotina ibadah. Lamun keur dagang ayeuna keur dagang keur ibadah katanya tah di posisi atur naon ayeuna keur kuli dari ayeuna mah keur ngaji urang deui nya da keur ngaji da posisina dua waktu anu teukeur. Nomor katilu waktu fil mustaqbal anu bakal ari anu bakal karandapan ku urang moal belum tentu Pak da Allah anu maha sagala-galana leres teh Allah anu maha uninga urang mah teu apal ngan ari cita-cita mah kahayang mah pasti boga yen wala di dieu boga kahayang kita salat isya teh geus ngaos tuluy berjamaah isya rek ka mana tos isya rek ka warung meuli kopi jeung rokok hiji dah cita-citana aya na kitu. Kadua rek kahareup meuli naon bala-bala jeung karaoke dua. Nomor katilu rek naon rek meser nasi goreng tilu. Nomor kaopat rek naon rek meser mie goreng. Nomor kalima rek naon rek sare urang mah kaimah. Nomor kagenep rek palajo TV nya deh. Nomor katujuh rek naon rek ngopdud ngopi jeung udud. Tah cita-cita mah aya sadayana dina hate rek anu tapi palebah geus salat aya anu ngajak jamaah yuk ayeuna urang ngalongok aya jamaah masjid anu tidak manggeus 3 poe urang berangkat bareng kabeh. Ayeuna cita-cita rek ka warung meuli kopi teu kalaksanakeun. Cita-cita rek meuli karaoke bala-bala teu jadi, rek meuli mie goreng nasi goreng henteu, rek sare teh kaburu naha diablingkeun jadi ngalongok anu teu damang. Saha tah anu mengkolkeun kahayang diri Gusti Allah. Al insanu bitakfiri wallahu bitakdir. Insan manusia hanyalah mencita-citakan, Allah anu nakirkeun. Tarima takdir betubiba kana diri, lain kahayang diri, kahayang Allah. Allah maha uninga tah eta. Ieu waktu anu pikahareupeun moal apal kumaha jeung kumahana iwati Allah nu uninga. Makana urang dina waktu anu eueur jeung dina waktu anu bakal nu karadapan engke ulah lesot tina zikrullah, tina eling ka Allah. Ka dina kitab Sulam Taufik au azama alal kufri fil mustaqbali, ngajam jalma rek kufur engke lain ayeuna engke eta kalebetkeun kufur Pak, sanajan teu acan karandapan diengkekeun engke rek kufur jadi kufurna bahaya tah eta. Naon kalebetkeun kana patekadanana ruksak Pak, ruksak patekadanana bi ayah jama'al an ayah purugodan ngajam ayeuna isu rek kufur jadi kufur harita keneh Pak, kaluar tina Islam, kufur kalakuanana kafir jelmana, ngajamna ayeuna kufurna isukan jadi kufurna ayeuna Pak. Naudzubillah. Ulah diheureukeun akidah mah, ulah diheureukeun tauhid mah Pak. Nya naha teu aya ihtilaf dina tauhid mah, tapi dina fikih mah seueur ihtilaf wakila. Contoh dina fikih Imam Hanafi Pak antal kulit jeung istri nu sejen deui duana teh batal, Imam Syafi'i batal, tapi ari pantal waos batal teh kuntu pantal dah henteu Imam Syafi'i, Imam Maliki oge Hanafi
antal huntu mah ngan paul geus antal huntu pasti kana biwir lah teh nya da geus deukeut atuh katanggana nya lares teh katanggana huntu jeung biwir pantal kuku teu batal pantal rambut teu batal nya tuh itu ari fikih mah khilafiyah hilafiangan orang kedah gaduh pamadegan nyepengna madhab naon Syafi'iyah Indonesia mah Pak madhabna Syafi'iyah upami Mekah Hanafi Mekah mah Pak tapi itu jadi para sehat di Mekah oge nya nah da ahli na atuh seueur jami anu berilmu ulama lah dina tauhid mah teu aya istilah ikhtilaf Pak ngajam kagak cacat ngajam komo lamun teu ngajamnya eres teh ngajam teh diengke rek murtad jadi murtad dari tak keneh naudzubillah summa naudzubillah bahaya pate kadang rusak Pak rancur makana urang kada sering ngaos istighfar teh gitu ngaos istighfar syahadat ya tak di dinya jangan namalan Pak pilih urang loba dosa tobatan ku istighfarnya makanya ulama nyarankeun tiap pada salat teh ulah kosong ting urang tina istighfar ka Allah jangan hapus ngurangan dana dosa nyerkeun istighfar aw ala syai'in mimma dzukira aw taraddudu fi ragu-ragu dina kufur lawas wasalah henteu ari mang-mang mahnya aya ragu-ragu aya mang-mang rai raka teh ulah diragu-ragukeun ulah diwas-waskeun ka Allah mah ragu-ragu sarua doraka atas dipayun pamurtadan patekadan ragu-ragu karena ayana Allah ayat teh aya Allah teh ayat teh aya cacat itu geus ruksak patekadan jalma Pak ulah rek diragu-ragukeun karena ayana Allah tapi yakinkeun Allah teh aya diragu-ragukeun mah berarti masih kene mah mang-mang pati saha datang mang-mang teh setan alladzi wisufi sudurinas eta tah nu ngaharawas harewos pan ari iblis setan mah boga tugas teh ngagoda we nya ngagoda sina ragu-ragu ulah lain teu percaya ragu-ragu cacat ragu-ragu kana ayana Allah geus doraka komo lamun teu percaya apa bahaya itu akidah teh makanya kedah sering dipupuk keimanan keyakinan katauhidan urang teh Pak supaya ulah lemah teuing lampu kedah naon kedah sering dicas Pak upami baterai lamun baterai teh dicas Pak pasti bakal hurungna mah hurungan melempem si opi gaduh baterai ai baterainya dicas unggal poe dipake ngobor pake kasawa tapi dicas tara hurungna mah hurung tapi melempem lamun hayang mah brai deui berarti kudu kumaha kudu dicas logikana iman urang ge kedah sering dicas supaya nyaangan kana diri kumaha ngecas iman ku amal saleh salah sawiosna amal saleh kersa maksakeun hadir ngariung dina pangaosan ieu teh salah sawios keur ngecas keimanan Pak da haroreamna mah haroream atuh ngajikeun hujan kieu hek bayangkeun nya haroream ngeunahna mah cicing di imah ieu teh gogoleran bahasa Banten mah kokojoran cenah di tengah bumi bari lalajo TV ngeunahna Pak ya aduh tapi urang nyemut deui na rek kitu wae urang hirup di dunia teh da bakal pae teh mayun ka Allah keur hirup urang sare di imah di kamar di kasurna seping bret di baturan ku pamajikan maot teh Pak di kamar keneh teh jeung pamajikan di kamar keneh teh jeung salaki nya henteu da sieun atuh Pak
dibawa ke kuburan dijieunkeun ku Allah tah maneh balik ka kuburan ku kaula dipangjieunkeun kasur tina taneuh anu tadina kasur spring bed nama spring taneuh serba taneuh namanya urang teh sagala tina taneuh disayogikeun ku Allah mun urang mah beungar hayang-hayang kasuna alus waduh Pak lamun maka kuburan awak kasus ngimbret Pak jika nama Pak hade-hade kuburan dia hade-hade kuburan atau lamun bisa mawa kasus ngimbret Pak nya teu bisa dina kitab fikih wajib gali deui lamun jalma muslim maut mawa harta banda wajib gali deui da teu aya nu dibawa atuh keluar tina beuteung mak boligir buru-buru dibungkus ku paraji make lawon anu murah perner ngaranna keluar ti dunia maot ngalana dibungkus teh kudu ngibakan ku kain boe ngaranna tuh nya datang boligir balik boligir Pak teu kabawa saceuwir oge nu kabawa amal sorangan nu ayeuna keur waktu hidup di dunia urang loba migawe amal pasti bakal karasa boro-boro isuk di akhirat nu migawe amal hade mah dunia kene sok dikontankeun ku Allah Pak amin ya rabbal alamin harore amin nya ngaji tas maghrib bari hujan tapi alhamdulillah Mang Udiar Mang Opik masak cai haneut dina ngaji dibarengan ku cai teh panas nikmat ya alhamdulillah teu karasa eta teh ganjaran Pak pahala nya yadikeun cai teh nya masya Allah nikmatnya ku cai haneut namanya para bapak para pemuda hadirin rahimakumullah au ankara atawa inkar sohbata Abi Bakar Siddiq Sayyidina Abi Bakar Siddiq inkar ka sahabat Abu Bakar Siddiq nyorekon inkar lah sarua jeung urang Abu Bakar cenah nya sarua jalma ngan eta jalmina jalmi pilihan Allah atuh eta mah Pak Sayyidina Abu Bakar mah kalabatkan khulafaur rasyidin pengganti-pengganti anu parantos cipayun nya eta sabada kangjeng teu aya Sayyidina Abu Bakar itu khulafah khalifah Pak upami bakal aya deui nabi upami ieu mah rupina kada Sayyidina Abu Bakar jantan nabi teh leres teh upami aya da teu aya nu terakhir mah kanjeng Nabi Muhammad ingkar ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngagogoreng wah bahaya pan aya gelingan Pak kaum naon anu ngagogoreng sahabat teh kaum Syiah jadi anjeunna mah Pak gaduh figur teh sare kanjeng Nabi Muhammad tapi Sayyidina Ali justru keluarga kanjeng Nabi teh neraka cik kanjeng Nabi cenah digogoreng Pak lebuk Masya Allah Syiah aya di Indonesia loba aya di Cianjur ceuah Pak tadi ieu seur tadi Pak anu ngewaeun ka keluarga kanjeng Rasul ka para sahabat Masya Allah Pak jika syahadat lagi digentospan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali Ali plus putra Ali teh saha Hasan Husain Rasulullah sahabat teh kitu terus talbiyahna si Ahmad gaduh tempat haji nyalira di mana pamit lepat di Iran Karbala di Karbala apalagi ibadah haji manehanana Syiah talbiyahna ge beda upami urang talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik
eta naon talbiyah nu leres Syiah labbaika ya Ali, labbaika ya Hasan, labbaika ya Husain. Itu Pak dari zaman kapungkul geus Pak geus para sea tisaprak ayah khalifah terakhir Sayyidina Ali tidinya tak ayah Muawiyah dinya kita kan dibunuhnya Sayyidina Ali Masya Allah tidinya eta teh perebutan Pak Khalifah kepemimpinan tanya tapi anu diangkat mah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beda Pak Sayyidina Ali mah gaduh titel nage anu tilu mah radhiyallahu an ai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Naon ai karramallahu wajhah? Karoma muga ngamuliakeun saha Allah Gusti Allah wajahahu kana laraina Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali mah khusus Pak ngagaduhan titel karramallahu wajha dimuliakeun wajahna ku Allah. Naha ti Ali Pak ti acan uninga sakumaha gagaduhan anjeunna teh sageung kumaha teu apa ti waktos Ali duka waktu soal sageng kumaha keterang gagaduhan sageng kumaha ari urang apa teh dioprek urang mah dipelong diakurkeun komo nuju santri mah Pak ari wase teh saalit Pak ari santri seueur subuh teh kadang teh kasariarangan jam 3 harudang marandi Pak eta teh kadang-kadang sawese teh tiluan Pak tiluan sawese teh Pak nya naik pas keribak maneh mah awak badag ari bobogohan segede cingir cenah tuh dialakurkeun gadewanya ieu sia mah pegang tapi badag segede panapal bedug cenah aya da kitu Pak nya urang mah ti baheula ge dipelong diakur-akurkeun tapi Sayyidina Ali luar biasa dugi kan ngagaduhan pedangna teh naon namina teh Zulfikar. Zulfikar rambutna panjang eta rambut numpak kuda perang Pak singkolepat aya musuh kagebug ku rambut paeh Pak rambut Sayyidina Ali luar biasa Pak Sayyidina Ali mah Pak diteuk-teuk dekeun neuk Pak pagunting karupsa guntingna tapi zaman ayeuna ngari ngobuuk Pak para ranjang tapi teu diurus loba kutuan coba aduh liweuhnya asdayanya pandi Indonesia di dunia mah Pak aya naon aya kontes papanjang-panjang buuk ayanya jualan teh urang India Pak duka sabaraha meter eta tiap manite petugasna tiluan sabaraha meter kumanehana diusap digosok yo jadi opatan jeung manehana namanian naon namanian buuk Pak Masya Allah aya kontes papanjang-panjang kuku di dunia aya di kontes papanjang-panjang umur ngan eueuh nu kontes papanjang-panjang huntu ayanya Masya Allah tah ieu Pak ingkar ka sahabat bahaya ieu bahaya pate kadan rusak anu opat eta Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali parantos mubasyarah bil jannah ahli sedekah sadayana Pak Sayyidina Abu Bakar Siddiq Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali di mana aya sumping tamu tara hese teh Pak jadi adatna anjeunna mah hayang mere lain hayang dibere gitu tah sepertos Abdurrahman Sayyidina Abdurrahman bin Auf tak sami eta oge mubasyarah bil jannah tos kenging pangbibingah sawarga ti Allah Subhanahu wa taala margi anjeunna tos ngagadekeun awakna jang agama ngagadekeun awakna jang jihad fisabilillah Pak Masya Allah ya. Siti Khadijah al-Kubra seorang wanita Mekah 10 wanita terkaya di kota Mekah salah sawiosna Siti Khadijah harta tahta banda 2,3% Pak
kapunyaan Siti Khadijah. Tapi di saat eta Siti Khadijah bade ngantunkeun alam dunia, naros kacarogena ka Kangjeng Rasul, pokna ya Rasulullah, aya naon ya ummahatul mukminah, upami abdi ngantunkeun di alam, antunkeun alam dunia, engke abdi di akhirat disimpen di mana ku Allah ya Rasulullah. Pertarosan anu teu tiasa dijawab Pak. Upami abdi ngantunkeun alam dunia, engke di akhirat disimpen di mana abdi ku Allah ya Rasulullah. Ngabetem Kangjeng teu tiasa ngawaler Pak. Ayeuna kumaha? Sumping malaikat Jibril, hei Khadijah, tah ieu babalas anjeun ladang dakwah ku harta jang agama, akhirat Allah nyayogikeun surga jang anjeun. Dipintonkeun gambar gedong di sawarga kangge Siti Khadijah, ti malaikat langsung datang jang teu uninga. Masya Allah, mubasyarah fil jannah, sami Pak dakwah dengan harta teh. Ari urang dakwah jeung naonna atuh jang agama, dakwah urang mah ku tanagana tutulung kanu butuh, tatalan kanu susah, atanapi kersa maksakeun ngahirup-hirup agama. Tah eta urang mah Pak, kersa maksakeun ngahirup-hirup agama. Carana ku berjamaah, keur hirup tah agama berjamaah masjid. Carana ngahirup-hirup agama ku pangajian, haditeun aya pangajian teh syiar Islam teh hirup tah Pak nya. Komo upami ningali di lembaga pendidikan Islam Pak, pesantren aya tamu sumping ka Manon Jaya kapun guru Pak. Masya Allah, eta tamu teh ngahelas Pak nangis. Bubar berjamaah, teras wiridan, tos wiridan, bubar kaluar ti masjid bereuyeuh nange-angean bodas santri Pak. Ngahelas eta tamu, Bapak kunaon? Ya Allah, muni bingah ningali santri ngabring itu bubar berjamaah. Kuat Islam teh di dieu mah di pesantren. Hayang Bapak boga budak pesantren. Ya Allah Pak, terharu abdi oge mah eta ningali tamu nyarios itu. Bayangkeun atuh santri napa di Manon Jaya teh hampir 6.000 ayeuna teh Pak. Bari 6.000 teh sarena mah tara diobong teh di masjid nya. Didikan pun guru Pak di zaman wajengan Allah maghfirlah, dugi ka ayeuna pala putrana ku abah sareng ku eyang istiqomah Pak. Teraskeun jejak langkah sepuhna wajengan, jadi tarekana teras luar biasa. Pesat ayeuna teh Pak Manon Jaya, Masya Allah. Enggal kene kasumpingan asih sanes politik abdi mah nya, sanes kampanye asih teh saha? Ahmad Sehu sareng Ilham Habibi sumping ka Manon Jaya. Pun guru nginstruksikeun kabeh alumni Manon Jaya, instruksi ti akang ti abah ti eyang kudu ka dieu cenah, sabab ieu jalma saleh imam al-muttaqin cenah nya. Masya Allah nya. Dikitukeun ku pun guru di depan ribuan jamaah Pak. Masya Allah. Nah, hafid Quran Pak, hafid Quran, tahfid katawar Quran calon gubernur saha asih Pak nya. Aya tuh Pak calon gubernur katawar Quran da eueuh eta-etana, bahkan aya udah calon gubernur anu bisa maca Quran jimalnya. Masya Allah. Waktu tah Pak dugi ka kitu naon amalana, tah kata simkuringnya ngem amalana pun guru Pak ti kawit teu acan gaduh tanah sajengkal-jengkal acan dugi ka ayeuna terlepas Pak amalana suratil waqiah Pak, satamatan sadinten sawengi sameme salat subuh eta Pak diawas ku ribuan santri nu kawin ka teh gaduh sajengkal ayeuna mah hektaran Pak. Amalan pun guru dugi ka ayeuna teu liren Pak,
kusah diteraskeun ku puterna ku Abah Haji Kiai Haji Abdul Aziz Afandi Allahumma tawil umurahu sapertos ku ajengan we wonten mah dina cariosan kitu ieu masyaallah di Cianjur ge aya apa anu ngajajahkeun waqiah saha di Cikalong teh Syekh Muhammad Batu Kurung ngan eta mah apa seueur pisan abdi ge kantos kiringan ijazah ngos waqiah teh Pak anjeunna mah kur 3 menit ngos waqiah aya urang sabaraha menit hek Pak bari lamun tuduh mah kadang baik di kadinya maca waqiah teh nya hek Pak nya ijazahna tiap tos salat fardu 25 kali tamatan berarti 25 kali 5 125 kali tamatan sampai sapeting ada anjeunna mah atuh 3 menit Pak sama 25 kali 3 menit kali 25 sabaraha tah aya sajamunnya aya sajam lakirah langkung lah nya digeder Pak dugi ka ku pemerintah teu meunang meuli taneuh bakat putus lega Pak dikuasai ku anjeunna teu kenging di masa taneuh di dinya Pak badi itu anu mama bladieu nu mama naon pada melanana sila ngaji ngawuruk ka masjid gitu Pak beunghar ilmu beunghar harta katiluna beunghar pamajikan Syekh Muhammad mah opat bejona ge wah masyaallah rek ngamalkeun waqiah ai kuat mah 25 kali geus ijazah acan atos geus satamatan we sadinten sawangi sakarik eta we nya mangga karaosok minimal jembar hate urang teh Pak minimal jembar hate teu pek atuh tah nya guru langkung uninga Pak nya masyaallah hadirin rahimakumullah tak jadi kembali inkar ka sahabat anu opat atanapi inkar kana karasulana para rasul anu ku Allah parantos diangkat jantan rasul diinkar sami pateka dan ruksat au jahada harfan majmu'an alaihi minal Qur'an inkar kana hiji huruf tina Al-Qur'an ade Pak ari Al-Qur'an teh eta teh wahyu Allah berarti aya etika aya adab-adabanana nalika urang maca Qur'an teh hiji adab-adabanana kadah tutup aurat maca Qur'anna kadua saena kadah gaduh wudu tah eta adab-adaban Al-Qur'an Pak beda jeung maca Quran hegae maca Quran mah teu maca teu boga wudu ge nya kaduana adab-adaban maca Quran mah ulah bari bogo kecuali nalar dan bari bogonya nalar ari maca mah ulah maca bari bogo kieu wah repot Pak nya ulama ahli Quran Pak uninga lamun hiji huruf leungit tina Quran ulama ahli Quran uninga upami harkat pahili kudu jabar kalkah JR ka uninga ku ulama ahli Quran salah sawios ulama ahli Quran di Jawa Barat anu aya namina tertera dina Al-Quran 3 nut sajenenganna Profesor Dr. Kiai Haji Anwar Musyaddad itu ahli Quran Pak aya dina Al-Quran namina Pak zaman kapungkur Al-Quran anu bade dikaluarkeun disebarkeun ditinggali heula ku jami-jami anu aya dina Al-Quran namina di dinya aya huruf hiji wah ieu ulah wae kaluarkeun tah kanyahoan aya harkat pahiri kanyahoan makana dipintonan heula Pak disebarkeun teh ari ayeuna naon terjadi orang-orang kafir menyebarluaskan Al-Qur'anan anu meunang cetakan manehanana dilarubah Al-Qur'an apa aslina Al-Qur'an surah Al-Baqarah anu aslina ieu Bismillahirrahmanirrahim
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dirobah ku Al-Qur'an menang menehana Al-Qur'anan jadi kieu alladzina la yu'minuna bil ghaibi wa yunfikuna sholata wa mimma razaqnahum yuqimun. Mun teu wau urang jeung Al-Qur'an bari kumaha Pak? Jika benar ya alladzina la yu'minuna bil ghaibi wa yunfikuna sholata wa mimma razaqnahum yuqimun. Dirobah ke orang kafir Pak jadi kitu geus disebarkeun ayeuna teh eta Al-Qur'an teh ka pelosok-pelosok umat Islam. Nu teu apal Qur'an mah bunga we Pak dibere teu bisa maca mun Qur'an padahal eta teh cetakan orang kafir Pak. Naudzubillah kade. Makana ulah atoh ting aya nu mere Qur'an teh di pasisian Pak di kota mah moal aya teh Pak nya. Di pasisian. Kadua rubahana mana? Inni abdullahi ataniya kitaba wa ja'alahu nabiyya wa rasula wa ja'alani nabiyya wa rasula. Ini saya tos Nabi Isa Abdullahi eta hamba Allah. Ataniya kitaba diberi kaulah kitab wa ja'alani nabiyya wa rasula jadi jadikeun kaulah teh nabi jeung rasul ku Allah. Dirobah ku orang kafir jadi kumaha? Ini ibnullah tina abdun janten ibnun. Ari abdun mah hamba, ari ibnun mah anak. Makana orang kafir nekarkeun bahwa Nabi Isa teh anak Allah, tapi lamun umat Islam nekarkeun Nabi Isa anak Allah murtad. Ucapan daunnya angke aya ka payeuna. Duh masya Allah wabab akidahnya luar biasa. Mudah-mudahan ulang sing dikiatkeun tauhid ku Allah amin ya rabbal alamin. Pina cek apa au jada harfan au kadzaba rasulan au nafsihi cekap mudah-mudahan paos siswa biasa tepang deui dina wengi Senin payun. Hapunten kana kakiranganana mangga urang pungkas ku ausan doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billah wa atib qulubal alamin bi sirriha alayya wa albisni qabulan bisal mahad wa barik lana Allahumma fi jami kasbina wa hula uqdal usri ya yuhin irmahat. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir fa innaka taysir ilaikal yasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.